Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komen ya. Baraya Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Tapi goreng-goreng oge Darma teh muridna Pasuta. Seutik bae mah geus ngarasa yen aya angin anu lamer kana punukna. Geus cope dina hatena yen ieu jalma anu keur ngageblig di tukangeun teh pasti rek ngirimkeun naon-naon kana huluna. Teu panjang mikir deui rekat manehna dongko bari ngaraneg. Nyamamalana mah Bah Jagur sorangan anu kudu ngalakonan. Ari hiuk plos peureupna poos geduk sukuna anu keur mengpengan lumpate ngarumpak badan Darma anu keur dongko. Atuhnya teu beda we ti anu direngkas atawa ditaheunan. Ari geduk ari curali we Bah Jagur ngadon poksai. Sirahna nu teu heula nutugahanna paliwatan badan Darma. Kata mah deui ku Darma dibantuan digeblageun ku dua leungeunna. Katurug katutuhna teh Darma salah nyabak. Anu meneran disurungkeunana teh palebah kakawatna pisan. Atuh daek teu daek si jago garung teh ari karangeum sarta kapencet burayotna mah. Anu cadu di ragap ku batur teu burung we ngaguak oge. Bah Jagur walah wah weuleuh jaba hulu asa bencar ditutugeun kana taneuh. Aduh anjing. Bakal waras ya setan. Aduh nah kayak gua deh ya. Bah Jagur nyarekan atuh hudang bari sengar-sengir lantaran ngarasa seueul anu kalintang pohara. Hulu angen ditutug mah teu dirasa. Tapi ieu kanyut kunang anu karangeum seueulna geus lain caturkeunana deui. Colek, tolong colek oi. Woi, colek. Darma bae rikat ngadareg-deg dilumpat. Atuh jalma-jalma teh geus lain di kieu na ributna barang ngadenge anu gogorowokan teh sidik sorana Darma. Pria lalaki mah kaluar bari taya anu rengo. Marawa pakarang sapangaboga pangobag-bogane. Aya bedog, aya parang, aya gobang, malah aya oge anu mawa kuli sagala paragi ngalabagong. Ngan edas we eta Mang Aju. Ke ngadon mamawa pacul samarukna meureun rek aya proyek ya bermawa pacul. Mireun jalma-jalma ria bari merawa pakarang komo bari jeung aya anu mawa obor sagala seuneuna ngababela. Bah Jagur jadi ngarasa keder oge. Eueuh deui jalan keur Bah Jagur manehna kudu ngamuk ari teu hayang pada nyacag mah awakna dijieun para kedel. Teu ngalobakeun dimikir, srebret. Manehna mesat bedogna. Si oray dilagar ngaluarkeun cahaya mani beburelakan kacangan ku cahaya obor. Mana euy, mana? Mana cenah euy eta culikan teh mana? Ai mana cenah eta culikan ka mana teh? Ieu nek mana nyulikna nying? Teh setan di aya-aya wae. Yulik nu biasa ya. Oh, nya sabar culikan teh kadenge aya nu ngagorowok si horeng teh. Pasuta oge nyeredeg bari ngajingjing bedogna. Mana cenah eta? Culikna teh mana cenah? Woi.
Tah eta geuning Pasuta. Dodong esau ge geuning siga juri kitu eta Pasuta. Darma namalang bari karawak manehna ngarebut bedog ti salah saurang baturna. Maehna mah lemor. Ditari oge ngan rekat cai. Kampung oi. Jagakeun oi. Cacak duruk tuban oi, tuban oi, ngaliweuhkeun bae oi. Nu sejena pating gorowok. Kabeh oge eueuh anu teu ngarasa gemes ku Bah Jagur. Puguh ti heula maehna geus ngayakeun panandasa ka sababaraha urang lemur gadog. Alah, dikamanakeun anak aing teh sia ha? Dikamanakeun? Pasuta ngagorowok bari nyabetkeun bedogna. Geus di ruang karepes deui sia. Wangan ku sia make ditukeurkeun budak aing teh sia teh. Bah Jagur bari nakis. Trang dua bedog diadiu. Nimulkeun kemangseun anu ting puricak. Urang ajar sia. Moal bisa leupas sia ina mah setan. Pasuta geus lain di kieuna nafsuna barang ngadenge tetemelanana Bah Jagur. Hiuk deui bedogna disabetkeun kana beuheung. Korebat. Bah Jagur ngagilek bari nyabetkeun bedogna kana kakemplong, tapi ngadadak bedog Darma nyuruntul ti gigi rek ngarogok iga sedang bedog-bedog anu sejena pating hariuk ti ditu ti dieu ngahujanan ku pangade. Tapi Bah Jagur baraya ieu. Anu memang hiji lawan nu bedegong. Hiji lawan nu lain bantrak-bantrakeun. Bari ngejatkeun awakna sarta dibarengan ku huak hiuk bedogna. Anu teu kurang-kurang matak bahaya nak maehna geus hasil bisa nyalametkeun dirina. Kolebat deui badana teu beda we ti cahaya. Ngabarengan bedogna anu ngaparasat matak serab. Tang. Ngadadak opat bedog ngacleng. Lalesotan tina panyekel. Kolebat hiuk. Si orai rek negas beuheung salah saurang anu kaayanana geus lemor. Tapi Pasuta anu geus ngarti kana galagat goreng sakilat nakis bedog Bah Jagur. Tang! Dua bedog bantrok. Hiu! Ayeuna mah si orai rek nyabat cirah Pasuta. Pasuta rikat ngalegot bari ngarojokeun bedogna kana leungeun lawan. Bareng jeung eta dihandap ngahiuk bedog Darma rek ngababad suku. Celat, cilung. Bah Jagur luncat ka luhur bari bedog nama terus diulinkeun. Tang. Deui dua bedog ngacleng. Pigelangan anu tadi nyaleka bedog teh teu buduwe karasana mani komper. Riuk beungeutna temong maruringis tandaning nahan kanyeri anu kalintang pohara. Celek. Bah Jagur nincak di taneuh. Teu talangke hiung. Si orai ngubeng dina gerakan lancah maung. Tekad Bah Jagur geus buleud tini mang awak maehna anu ngan sakitu-kituna teh pada nyacag mending manehna miheulaan. Lawan-lawanna teh rek dicacar bolangkeun. Urusan mah kumaha engke we. Mundur kabeh mundur. Mundur sok mundur. Pasuta ngagorowok lantaran geus kajudi kumaha pibahayeunana upama seug ditangenan perjeng disingharantang nu disinghareupanna teh saha. Jeleng maehna sorangan luncat ka deukeutan ka Darma. Ngaharewa supaya nyokot kecerik. Lantaran ku dirungkup ku kecerik gerakan bodog musuh anu sakitu hebatna teh tangtu bisa digagalkeun. Ingat kana pangalamanna ti baheula. Teu lila Darma geus datang deui bari ngajengjing kecerik.
Bah Jagur mah ongkoh-ongkoh bae ngulinkeun bedogna. Teu mireung saeutik oge yen lawana ayeuna rek ngagunakeun kecerikna. Sok darmamikeun kecerik ka Pasuta. Celung. Pasuta ngadeuketan ka musuhna bari sayaga rek ngarungkup lauk di daratan. Teu tarang ke eta mah seak we baraya. Gapruk we Bah Jagur katut bedogna dirongkup. Puguh we Bah Jagur teh lain deui ngarasa ruasna. Disangka nama langit anu ngadedak runtuh. Ari sup bener we gerakan lancah maung teh teu bisa laju. Lantaran kabelit ku jaring sakti. Mun dirungkupkeun kana balong mah sakali narik teh geus tangtu nyangkoyot pinuh ku lauk. Mun balong anu ayaan gitu oge bisa nyangkoyot sote. Ari eueuh manaon. Mun eueuhan laukna ya paling-paling menang regang berenang atau akutang atau sengat sapit. Tapi Bah Jagur anu memang dirina kawanina jeung pangabisana teh lain bantrak-bantrakeun. Ngan sakieu pisan ngaheungeunna teh lantaran kureuwas sugan teh lain amruk karungkup sirahna. Ari geus sidik mah yen manehna dirungkup ku kecerik hiuk-hiuk dewe ngulinkeun bedogna. Berat. Kecerik teh taroboros teu mangapulia diacak-acak ku seorai. Borengkal Bah Jagur geus bisa kaluar deui tina kecerik. Teu antaparah disabrut we narajang ka jalma-jalma anu keur ngagarimbung. Geus mikirkeun deui untung rugina. Padu geus bisa ngabinasa oge hatena geus kacidang ngarasa puasna. Bodor oi, bodor, Pasuta gogorowokan deui. Nitah supaya marundur lantaran geus kajudi ieu jalma teh tindakanana teu beda we ti munding edan. Di tagenan mah kalakah matak ancur sararea. Kabeh kesik teh euy kaluarkeun. Pasuta ngagorowok deui. Ngadenge gorowokna Pasuta kitu, lain deui Bah Jagur ngaranjugna. Dirungkup ku salamura mah ulah-ulah manehna bakal karingkus. Terus ngalawan oge tangtu kalah wowotan. Bah Jagur mikir kadinya teu boga pamolah deui. Bah Jagur ngolebat ngejat ngaralas kanu poek. Tapi sidik mahna henteu terus mampret tapi ngageblus ka imahna Pasuta. Red kakarna anu keur ngariung jeung adi-adina. Teu antaparah digapruk ke dirawu joelak kejeung kaluar deui sakali eumah lain sora maeroh tapi anu ting jari teh sora Mirah jeung Umi anu dituturkeun ku sora Karna anu melas meuli sasamat ka bapana. Abah, tolong Abah, Abah tolong Abah.
pasutan harita keur ting rariung keneh jeung pada batur-baturna teu kira-kira ngaranjugna barang ngadenge sasamatna karna sidik teu kapalingan sorana nongtoreng kana ceuli teu ngalobakeun diomong seaka jeung we muru ka imahna. Ari kasampake bener we karena geus eueuh anu karingan anak-anak nu awewe duanana. Careuri kabangingit sak krojleng pasuta kaluar deui berebet muru ka jalan. Tapi nu diudag mah geus teu katembong iwati beleg-belegna poek anu ngabeleg-beleg hareupeunana. Mata kuatir ngereungeuh polahna pasuta harita. Berengbeng kaditu berengbeng ka dieu. Lulumpatan bae teu puguh anu dijugjug. Bari teu petot gogorowokan nyamat-nyamat ka anakna, sorana mani geus peura. Dua kali manehna ngalaman kiamat hate. Sakali teu heula waktu kalengitan anakna. Ayeuna ditumbuh deui ku ngarelesna anak kukutna anu dina soal kanyaah mah geus teu aya bedana. Kaksiran bae bakat tingku geus ngarasa capek. Gekwe pasuta teh diuk ditepas. Dibaturan ku batur salamurna anu ti tadi oge pada bureber milu neangan. Bari ngajengutan buukna anu geus loba bodasna. Sudut we cipanon pasuta nyek celakeun masahan dua pipina. Anu geus mimiti kariput pinuh ku gurat-gurat ka kolotanana. Sidengkeun Bah Jagur mah harita teh terus we mangpret. Kukurusukan di nu poek bari mamanggul karna anu geus teu bisa nyuara deui lantaran geus dipencet urat beuheungna. Ngadaplok dina tak-takna Bah Jagur bari nyurucudkeun cimata. Bah Jagur bari lempang teh hatena mah seuri lantaran ayeuna mah bisa kalaksanakeun males kanyeri kanu jadi musuhna. Uteukna terus muter keur mikiran kudu kumaha carana nyiksa ieu budak supaya puas. Memeh ngalepaskeun nyawana teh kudu ngasaan heula panyiksa. Di mana geus kababatang, kakara maehna rek ngelemet ka Cicapar pikeun nulangkeun ieu budak ka kolot-kolotna. Kitu we rek diteundeun digolelkeun di golodog imahna. Belenyeh maena seri sorangan. Lantaran geus kacipta kumaha ibur guyurna anu jadi indung bapakna. Sarta kumaha bakal penyerieun hatena. Punah we kanyerianana kagumilar teh. Teu panasaran boga leungeun jeritan padaksa oge da geus bisa malas kanyeri ieu. Ku parna-parna ngalamun teu kapirosea ti hareup aya nu lempang ngagedig bangun anu rusuh. Itu atuh teu barang titen yen di hareupanna teh aya anu keur lempang, pugu sasat anu keur lempang, sabulang bentor geus sayanggara nepi ka anu jugjug. Katurug-turug kayaan poek deui pananggalan bulan kapareumnakeun. Atuh teu minge deui. Geduk we diadu. Itu ieu pada ruas malah Bah Jagur mah maniti bubur anyat keur ngalamun aya anu merag satakar kebak. Adat-adatan jago anu geus garung atuh. Sahanteun manehna nyentak bari teu baporotot ngan hanya ka penting jadi teu pati sidik molototna teh. Ya lo bangke dulu. Kenal atuh sia teh. Pokna. Sarua anda kok oge tenala. Mun didinya lain mata padama piraku make diadu atuh. Kisilah teh siga nama. Geus kolotna ker tapi sorana masih keneh
keren atuh tenagana lumayan eta we sakitu diadu jeung jago garung awakna mani teu onget-onget gampang sia nyapek ge sia Bah Jagur nafsuna asa disunut polahna ieu jalma teh asa kuat ngoak naker sarua deuleu adika oge nyaita teh padu ngap seteh kawasain kolot wae kisilah ngahwalkeun ai kurang ajar sia belum tahu gue loh hah nah sia teh Bah Jagur bener-bener geus teu bisa ngawasan nafsuna teu antapara dengan seak we manehna narajang kisilah ngaranjug lain reuas ku ditarajangna tapi reuas ku eta anu dipake neungeul teh bet budak lalaki anu digebugeun ka manehna teu beda we tigada boganaki Bratasena buah edan jelema teh ya teh kisilah nyarita deui bari ngagentak ngejat ka gigir sedang leungeunna ngolebat ngarojok kana iga burung lawan tapi sanajan poek oge Bah Jagur cingeus kana pibahayaeun mah rikata geserkeun awakna bari ngababukeun di awak karna rek dipake ngababuk hulu tapi kisilah teteh lain jelema sabongbrong ngan sakilar pisan mehna ngakilek ka belah kenca pindah tempat hatena mah kasida ngarasa kagetna budak nu dipake neungeul teh meuni teu kecet-kecet ka basa nu geus taya nyawaan truk beureup kencana awor jeung gadona Bah Jagur sedeng leungeun katuhuna ngaheat kana pigelang leungeun Bah Jagur anu keur nyekel karna Bah Jagur rada ngakibeg badana ngagaleong rek labuh tapi ngagentak mena loncat nuturkeun berak badana cilok malik hiu nyabatkeun di panggebugna manehna eleh rancingeus temahna geus sababaraha kali manehna kabeunangan satatacan bisa males sakali-kali acan anu ahina mah Bah Jagur jadi ngababi buta huak hiuk subat sabat badan karena dipake paneungeul waktu kisilah ngolebat nyingkan paneungeul anu jelawana kabeneranna teh manehna ngolebat ka deukeut tangkal jengjing anu gedena taksiran aya kana 2 tangkeup mah kakara oge cre panggebug Bah Jagur geus nyeluntul deui datangna nyempong ti gigir rek kejat eueuh bahan puguh gigireunana ting jeleg-jeg tangkal jengjing anu sakitu gedena teu panjang mikir lope kisilah nyumputkeun badana sedengkeun badan karna anu dipake panggebug ka Bah Jagur ngahiuk luhureunana geus moal salah ditangtu bakal ngakejret kena tangka jengjing anu sakitu gedena waktu kisilah ngalalapkeun badana dina gerakan sero nyusup ku maksud tadi mah rek terus ngahanca beuteung lawana anu katembong melongpong kosong taya anu ngahalangan tapi ngadadak sakitu pisan manehna mireungeuh anu herang-herang ngabrasak dina hiu kena badan budak anu rek ngagejret kana tangkal kisilah ngaranjung pangaruh panenjona anu kasida sekeutna sok sanajan sakolepat manehna geus bisa mastikeun yen eta anu herang teh tangtu panon budak kukituna geus tegwe dina sangkaanana yen ieu budak teh hirup keneh kalawan sakilat manehna ngarobah niatna sakicep leungeunna anu tadi rek dipake ngahanca beuteung lawan ayeuna ngahiuk ka babuk pigelang leungeun musuhna kalawan dibarengan ku tanaga batina cedak
panggebug Bahjagur teh ngaradak eureun. Badan budak anu tinggal jejengkalan deui anggangna tina tangkal kayu teh sakilat ku Kisilah dijewang. Dina gerakan manuk besi nyabat anak lauk anu tumerapna ka Bahjagur kacida hebatna. Manehna ngageblak nang karak bengkang sedengkeun dua leungeunna ngerepeng lantaran pigeulangna dihancak ku tenggelan Kisilah anu karasa nyeri nyak serak ka sakujur badan. Geus hasil newak budak mah Kisilah teu loba pamolah deui. Kujong jelat ngajorelat leswe kanu poek anu saterusna ngablesat buru kalam bergadong. Geblegna suku teh teu kadenge. Hiji tanda yen ieu jalma teh ngawasa hiji ilmu anu kacida pisan hebatna. Bahjagur anu harita geus ngagentak hudang deui. Barang mireungeuh lawanna ngejas hatabari mawa budak teu talangke blesat we manehna ngudag. Ngarasa wirang anu lain di kieuna make ngalaman ragrag ku jelema saliwat. Kakuatan ilmu batu karangna digunakeun pikeun ngabredik musuh anu ninggalkeun pakalangan kalawan tacan karuhan mana anu asor mana anu unggul. Sakilat Kisilah geus bisa kasusul. Tembong kolebatna dina belebegna peuting bari mangul budak. Kisilah atuh teu bisa niteenan yen anu je lawanna teh keur ngudag tukangeunana. Oge najan sanajan teu kadenge gebligna ciciren lain jalma handap-handap tingkat pangabisana, tapi heok awak anu memang beda ti anu sejen ku Kisilah geus kaambe kabawa ku hiukna angin anu ngahiliwir tukangeunana. Dipikir bisi ngaributkeun di jero lembur. Da gue Kisilah eureun. Budak diecageun ditunda di sisi jalan. Sedengkeun manehna ngajega nulak cangkeng yang hareup sagemlengna ngajago datang lawan. Anu barang Bahjagur ngarong heap pokoe manehna nyarita menta budak. Kajekeun ta budak sia Kisilah. Kamanaku sia jeung ngagubug lu air teh. Andika jeung kaula tai sangkut paut dan naon deuleu sia teh. Teu hade dimulkeun gara-gara deuleu. Bahjagur nyaritana sareh lantaran geus kauji yen ieu jelema teh lain jore-jore. Malah nyakeun saha-sahana ya budak teh. Tapi anu pasti ku kaula malibikeun. Kisilah nemalan bari tetep sayaga. Geus kaijir ieu jalma teh lain jelema bener. Alah. Gehale kitu sia teh baraya. Ieu teh incu kaula deuleu sia teh. Nah, kabina-bina teuing. Nyata keur diwarah lantaran basangka. Tara nurut kalau jadi kolot ye. Bahjagur masih keneh sare. Di awal-awal lawan disiksa ya teh ha. Cing bukan rasa karunya atuh. Ya teh budak. Lain budak anu kudu diwarah, tapi Andika. Aki-aki badagong. Hiji aki anu kurang ajar. Ngawarah budak teh beda we ci anu rek dipaehan. Kisilah katlakna pinuh kawani. Alah. Lawan peluna Andika ulu piung kana urusan batur sia teh. Rek dibikeun atuh moal budak teh sia teh. Plok. Bahjagur mimiti heuras memongkeun watekna anu saujratna. Lamun ku kaula tetep malibikeun, rek kumaha Andika? Hah? Kisilah kalaka malik nanya. Nyawa Andika taruhanana sia. Kurang aja sia wani kawansa sia. Bahjagur mimiti nyeun. Soh ku kaula oge mal bolong di tane. Sakalap Andika mal bolong di radenan. Lu jual gua beli dianyuk sabareh cenah naon. Kisilah nangtang.
sabab ya budak teh lain itu Andika lain lah hukum oge. Ya benar. Aki-aki kotku banes ya. Aduh nah, ieu nya capek nya. Bajagur leungiteun kasabaranana hiu we manehna ngirimkeun jurus ku gur gunung anu dilakukeun ku pereupna. Pereup kenca katuhu pilikeun ti tapi pinuh ku pancingan. Keheula ecen teh sageunana emangna kuring teh batu da kicing wae awah. Kisilah rikat ngejat kagigil bari sukuna ngaheulang rek anajong pigelangan. Bajagur man haripeut mireungeus suku anu nyantog teh. Anu disangkana lelawur pisan. Teu tawangke di karawoke dampa suku teh ditewak tapi kalawan sakiceupna keur sasaran teh leungit lantaran kisilah ngadadak ka kurimpal Malik bari nangkuban sedeng dua dampal leungeunna nahan kana taneuh. Hiji gerakan anu kacida anehna nyaho-nyaho dua dampal suku lawana anu teu katiten kubah Jagur ngacedak kana gadona dina gerakan kuda ngadat. Anu antukna Bah Jagur ngajengkang nang karak bengkang. Tapi bebuhan kacida kuatna sakadetnya geus bisa ngawasa dirina anu satulina luncat ngirimkeun panarajangna dina gerakan runtag jagat salah sahiji bagian tina jurus padinjang. Sedeng kisilah anu kayan badana masih keneh nongong dina sakicep oge geusur ti yen dirina diancam ku tajongan lawan anu moal bisa hebatna. Sakilat paehna ngakurempal deui. Malik bari satekah pola rek ngarampid dampal suku musuh. Tapi Bah Jagur rikat nalik di sukuna dibarengan ku